seorang pajumah mah wayahna tukang usaha lurak liri kela kaburu tante Jumat nu bagus wak libur geus pajumah ulah usaha kauntungan dunia sabara duit pajumah tapi kauntungan akhirat mun diuk di masjid jadi ngegoloncong ka sorga coba di dunia paling hebat melinio lah kauntungan pajumah tapi cicing di masjid di jam 8 datang ke Jumat waduh eta ngemplong lawang-lawang sorga mun urang lamun urang dideulekeun mah mata hate urang tadinya moal daek urang usaha moal daek mun urang sibuk di ladang poe Jumat mah liburkeun deuleu ku urang kautamaan jeung kaagungan poe Bismillahirrahmanirrahim takeun ti Kangjeng Nabi bahwa poe anu terpilih teh aya 4 lain sambarangan poe nu 4 nomor kahiji yaumul Jumat poe Jumat teh lain sambarangan lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah poe Jumat tinggal jam sabaraha teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi apakah tas subuh apa jam genep apa jam 7 apa 8 9 10 apakah jam 12 apakah mantes Jumat atau asar teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi maksud teu dibejakeun abeh full sapoe Jumat teh ulah ka mamana ulah kamu coba mau dijelaskan oh iya teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan ngintip jam 12 atau jam hiji ngintip jam henteu pokokna mah sampai Jumat bae ulah aya nu sempet ka pasar ulah aya nu sempet ka kantor bangkrut negara ulah aya nu sempet bae ka mamana ka sawah pa Jumat mah nulis bae ge kelantas bae 10 tasbihna 9 jual hiji atuh siapa jualan keneh bae nah ieu poe Jumat lain lalagaan sebut lagi sayyidul ayyam rajana poe Jumat mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabahna teh sabada azan Jumat sabada azan sabada azan di dinya waktu ijabah cik sakal sabada salat sunnah begitu azan langsung salat tas setelah salat sunnah cik sakal memeh imam naik ka mimbar di dinya gegeraan mental begitu imam keur naik ya Allah minta dunia Gusti mobil teu parugu ulah di empat isin jero hate bae siksa kaul antara khutbah 2 khutbah kahiji diuk tah di jero diuk dirinya waktu ijabah siksa kaul beres khutbah kedua memeh dilaksanakan sholat Jumat siksa kaul ta sholat Jumat siksa kaul deui jam hiji siksa kaul deui bada asar siksa kaul deui memeh azan maghrib tanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jam bae di mana asal didinya pas orang mentang guys diberi langsung
asa urang pas di waktu eta geus. Masya Allah. Ngan modelna eta ongkos Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun ngan kebiasaana malam-malam ganjil, malam teh kitu. Kebiasaana malam lilikuran padahal teh kitu. Bebelasan gaya nu manggihan Lailatul Qadar. Abah nyongsrong urang Lailatul Qadar dengan modelna asal aya Lailatul Qadar bae malam eta urang tunggu dibentah-bentah ke kieu asa di mana tunggu tak ieu ge waktu ijabah teh pas kitu sampai Jumat. Khutbah teh adalah bagian daripada salat 2 rakaat. Mentek tuh benang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh. Hiji kudu boga wudu, 2 teu meunang ka kitu buka aurat, merga 3 teu meunang ka pasil. Teu meunang ka pasil lantaran salat keneh. Mata ulah acak-acakan mah khutbah sagala nyaritakeun kabeh. Khutbah nyaritakeun Agustus. Khutbah jarang jadi teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah. Mentak geus teu bagusna teu kudu ditarjamah nya teh salat. Pengertianana salat. Geus lamun deuk ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama orang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Ya karena itu tah geus sabandingan bahasa Arab daripada besi ngarusak. Meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca. Aya nu dibaca nangan sabaris ai ngacona boh. Mun henteu ditek-trek ku masyarakat trek terus bae terus. Eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu. Asupkeun ka sumur. Nah eta. Jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat mutatadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco. Aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah, kudu aya sholawat, kudu aya Quran, kudu aya wasiat, kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Doa eta teu sah salat kabeh. Dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain sakhutbah-khutbahna. Dediuk teu sah. Sebab diangkat sarakaat. Geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula. Diuk karak nangtung deui mun neretet bae jana diukan heuy ai sia goblok sia aing ngarusak salat aing sia. Nah eta lan mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat deuk khutbah mah nya deuk ceramah ketas jumah atau meme jumah. Oh, ceramah sadek nanya ada tekan budak ngebudak geus tah. Cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa. Ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah. Tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengekeun age teu meunang teu ngadengekeun. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam. Wa ma yatakallam fala faqad lagu. Wa man lagu fala jum'atalah. Deuk kumaha coba? Di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat waman lago pala jumatalah teu boga jumat sia teu sah ye atuh mah khatib berang lalagaan bila perlu main coklak di dieu ye atuh khatib da kudu dula-dula pan ieu kos ge berarti robah khutbahna atuh geus babarodo masyarakatna atuh khatibna kudu pinter. Oh ngarusak aing khatib khutbah aing ulah dipaksakeun berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khatib bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat teh rusak atuh kabeh ge dikarubah diacak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar ieu bulan ieu 40 gaganti ta'zir
Nah ieu ge khutbah gaganti salat 2 rakaat jadi khutbah hendak teu bisa teu meunang teu boga wudu hati-hati jeung teu meunang lalagaan urang bae urang nu ngadengekeunna teu meunang nundutan nya salat nundutan imang geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah geus bare nangtungnya masih khusyuk jasa aju nu digigireun ngantep deui harupa imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakara kudang nya deuk nangtung isin deuk diuk bae pan nya ada salat kumaha aingnya cek saya sih hade ya urang bae urang heula mimitian sing rapih tangan masjid nu rapih sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan bisi aya khotib anu ngaco urang henteu bisa negor khotib pindah salat Jumat pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khotib bloon ieu teu nyahuan bawa eta salat acak-acakan segala caritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah keun dibaca lain haju acak-acakan hai tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah kagok aing ku sora sia aduh masya Allah nah tarjamahkeun terus ayat terjemahkeun wasiat terjemahkeun aya diterjemahkeun mah peuteuna naon narjamahkeun usikum iya ya bitaqwallah kula wasiat ka kaula jeung ka mareh kabeh takwa ka Allah sing hararade teu naon tah beres Jumat imamna main catur pan tadi usikum ayuhan nas tegap ayuhan hai manusia ditatak lah turun khutbah main catur geus bandingan bakeun golok ai sia takwi usikum naon sia hah hayu jeung aing main caturna sia golok tah eta khotib nu bener ulah main tunjuk khotib asal khotib bae nyandakan wasiat malulu ayuhannas ittaqullah waf'alul khairal la'allakum parah urang kadinya teh ka khotib Assalamualaikum salam jangan nonton TV aing teh senang khotib kos kitu. Ya Allah ya Rabbi ikan sholat masalahna ay ceramah maki pudoli acak-acakan lolos utama lain sholat tamanya nama sapira bisnis aduh iya kau bagian setepati ya Allah ya Rabbi Karim karena perubahan-perubahannya nama daerah ya perubahan sih atau bencana kadangin aku orang kutub berapa nih coba ke jadi bayar ngomong kan aku tuh berapa di kos gitu iya khutbah berarti ganti salat sing hade geus hati-hati dengekeun kurang perhatikan lengan orang temenang uca aco kadir nunjuk doangnya nunjuk jadi masalah masa ke sholat nunjuk wa man lago fala jum'atalah lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sah jum'ana sia eta cakang jeung nabi sok dibaca kurang iza saidal khatibu alal minbar fala tatakallam wa may yatakallam faqad laga wa man laga fala jum'atalah kurang beungeut sian teu bujuma ya Allah ya Rabbi eta hadis eta kan dibaca tuh urang mah ji sugan teh naon cenah hartina makana tanyakeun atuh ji sugan teh eta mah hadis naon bae idza sa'idal khatib 'ala al-minbar
di mana naik seseorang khotib karena membuat mimbar pada cakakallam ente ulah ngajablog wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad lagha berarti heureuy lalagaan wa man lagha fala jum'atalah cak Kangjeng Nabi jelema lalagaan berarti teu sah Jumat tah abeh tenget urang besi salat di lembur urang terjemahanana ngaco urang negor teu bisa pindah salametkeun awak urang di akhirat aing waduh kos kiamat ieu pan salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain madak kula pernah di Garut pajubah terus di Bandung salat Jumat milu begitu salat Jumat waduh ngaco ieu mah khutbah acak-acakan kieu langsung zuhur ngazohoran salat salametkeun salat waduh bahaya pernah deui di Bandung dapat di Bandung ka dieu set poe Jumat jeung guru malah di Bandung jeung guru ti Cililin deuk ka dieu deuk ka Banten mampir ka dieu poe Jumat hayang poe Jumat nyanan pas situ harita pada larang langsung salat Jumat di Cililin rada beurang salat Jumat pada larang sarua Jumatna kos gitu Noel zuhur acak-acakan khutbahna salametkeun diri urang tapi ulah jeung fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamun nyana ngaco bae terus bae pindah urang mah nya terus bae urang nuturkeun ngaco di atuh lagi salat ieu mah salat mantak sing hade salamat kan kita tanya pan mah haji deukeut ka masjid ieu sih kok masjid ka ditu jumahna teu meunang gara pindah-pindah kumaha aing bae geus bongan sia ge kumaha sia atuh aing kumaha aing lain mah haji papan eta teu kapisah masjid imah kajeun aing mah geus ngaji kos kieu ge sia moal so amat aing kadang-kadang sok tungtung mah gelut bae didinya ayo salametkeun sing ade urang kan moal kebel di dunia ajung ke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teu ditarima deui kumaha coba ieu salat Jumat cek malaikat teh rusak padahal mah teh nyaho pan sia ngaji bae teu didengekeun saekeun hulu sia koe sia cek malaikat neraka sia kumaha aja mah urang emang Sayyidina Umar bisa ngalawan ke malaikat potongan urang mah pan gepeng bisa tah ruantak ke Sayyidina Umar urang minta tulung ka Sayyidina Umar tulungan dia aing teu wau ka sia sia tilok hadiah tilok naon tilok aing endek kumaha coba je tah badak salamet yes nomor hiji poe Jumat nomor kedua yaum Arfah poe Arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohara lantaran di mana terjadi poe Arfah yubahillahu taala malaikatahu Allah ngabanggakeun diri terhadap malaikat cek Gusti Allah ya malaikati unzuru ila ibadi jauh susan gubra dele kumaraneh hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara di pelosok-pelosok dengan penuh karudinan poean Arfah mah di Mekah ngan sakadar make dua helai nu make jas nu make dasi teu berarti di hadapan Allah mah jas jeung dasi kedeul banget lagi nu make ndeu ka Arfah asup ka salon teh aya tong dek apel ka salon mah ka Allah mah ruwag-ruwig tur kedeul boro-boro ngurusan awak bugu baju ge teu dipake ngan saukur dua helai
cek Gusti Allah, hei malaikat pandang ku anjeun qad anfaqul amwal nyana daratang ka Arfah aya nu ngajual sawah aya anu ngajual mobil aya anu ngajual buruan imah aya anu ngajual kebo berikut jeung anak kotok tuh menghormati ka aing kabeh ge hayang lain bae nu ngoran nini bengking tuh deuleu Gusti aki-aki deuleu dararata hayang nyaosnya malaikat tuh nini itu mah tuh embe dijual kotok dijual buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna nah menghargai ka aing hayang kapanggih jeung aing ternyata horenganan di negara nama pamarentah eta teh horeng ngalegegan duit nyana mah ngajual anak kotok tapi negara mah geus sakean juta asal tanda tangan haji meunang pikir ku sia coba malaikat aneh tante lamun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing kumaon peta bupati hayang menang jatah ku goblok-goblokna bupati ku goblok-goblokna presiden tuh anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana meuli Lexus tolong teh coba tapi ya tahu begitu di Amerika lain di urang di Amerika tuh mana di Amerika begitu sedih urang haju ngadagoana nagesnya nyaho malaikat aya anu 5 tahun bejana cenah di Indonesia mah 27 tahun kabur malodar hayang kapanggih jeung aing taha saksian ku aranjeun kabeh geurage hajuat Abul Abdan isyhadu inni ghafartu lahu tidak terkecuali nu aya di Arfah waing dihampura kabeh dosana untung jasa jelema nu di Arfah untung jasa jelema nu di Arfah dua tah poe Arfah hiji poe Jumat dua poe Arfah geus urang nya atuh poe Arfah geus ulah make ihram bae sanajan di dieu ge urang mangajipane make ihram nah aing nurutan di Arfah bae sakieu teh geus ya kieu bae geus set aju daharna ge di lapangan nurutan di Arfah bae di ditu ulah nyisiran manahan kayak anakna mawa ka grogol misalnya Bapak menjadi berubah sekarang iya nomor katilu yaumun nahri poean lebaran haji qarrabal abdu kurbanahu tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban Allah mah teu hayang dagingna Allah mah teu neulegetihna tapi Allah mah deuleu teh takwana la yanalallah luhumuha wala dimawa walakin yanaluhu taqwa los daging nama jang sia dahar ku sararia tapi aing mah nilai nu ku aing katarima takwa na eta jelema fa awwalu qatratin qatarat minal kurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu setiap tetesan getih nu nyek celekatana nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelas getihna ieu getih sacek-celek bae suara ya iyalah poe lebaran mulia jasa teu bisa urang guari mah masjid korban kuari teu bisa di luar bulan haji urang masjid korban teu bisa eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe lamun jelema boga duit kemudian henteu masjid korban Banten emang ku bahas sejarahna di Banten ke zaman Syekh Yusuf eta teh Kesultanan Banten dikuasai kapan ku Cina
mantak eta teh lambang-lambangna teh lambang Cina malulu lantaran nu mendominasi perekonomian jeung perpolitikan teh Cina baheula teh. Zaman sabada Maulana Hasanuddin, di zaman Maulana Hasanuddin dia Cina teh terlibat. Kemudian di zaman saya Maulana Yusuf putrana Cina sangat dominan perpolitikan jeung perekonomian. Mun urang maca sejarah Banten ketika aya seorang Cina anu diikuti ku masyarakat lantaran brilian otakna tentang politik jeung perekonomian anak nyana dipilih ku masyarakat Banten supaya nyana memimpin Banten dengan syarat masuk Islam nyana. Mantap pernah dipimpin ku Cina Banten teh gan asup Islam. Eta aya julukan Kiai ngabehi Banten. Eta teh Kiai asup Islam, Cina asup Islam. Mantap begitu maot musyawarah kabeh di mana dimakamkeunana ieu lantaran nyana geus membawa keistimewaan Banten. Keistimewaanna di antara naon? Hubungan jeung Perancis, hubungan jeung Inggris, hubungan jeung Belanda. Perekonomian Banten teh sangat istimewa lantaran di dinya teh loba hasil bumi di antarana pala, kemudian kayu, kemudian kalapa. Eta teh anu diekspor ieu ka Perancis, tu diekspor ka Inggris, ka Belanda, ka Amerika. Banten teh luar biasa gara-gara aya kiai ti isina asup Islam. Atuh deuleu kadi itu deuleu atuh leluhur urang Masya Allah mantap lamun aya kiai ngabehi eta teh kiai Cina asup Islam Banten zaman Syekh Yusuf mantap begitu maot jana sebab geus mengangkat Banten maka kiai tersebut di mana dimakomkeunana lantaran nyana keturunan Cina apa dibawa ke Hong Kong apakah di dieu ngan nyana nyeun kuburan khusus apakah di Syekh Yusuf apa di Maulana Hasanuddin ternyata musyawarah seluruh ulama penggede tetap nyana dimakomkeun di Kesultanan Banten dimakomkeun di Kesultanan Banten ieu teh Maulana Hasanuddin nah ieu kabelah dia keluar tah ieu tadi dia tah ya Allah ya Rabbi istimewa Cina mah tiba heula ge nya mah ngabogaan otak ngan dituntut pimpin kami ku maneh sebab maneh hebat bisa kitu ekspor impor lancar eta teh ti Karangantu terus kapal-kapal gulede daratang nah dengan syarat asup Islam hidayah datang asup Islam ulah salah tak asup Islam mah tah nyana anu membawa gitu bendera Banten mantap kurang lamun ke Belanda tinggal di perpustakaan Belanda baca tentang Banten teh lebih terkenal daripada Indonesia di perpustakaan Belanda coba ke itu suka aja macam-macam eta urang lamun cerita Banten teh kos gitu lamun urang nyaritakeun tentang jagur teh menang ti mana eta jagur eta teh perkawinan Syekh Maulana Hasanuddin putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah dihadiri ku salah satu wali sanga begitu dihadiri Raden Patah ge harita teh hadir begitu hadir ieu naon ieu bingkisanana nah ternyata wali sanga memberikan bingkisan papanganten jagur bom tuh nyama eta bingkisanna bom Syekh Maulana Hasanuddin lamun hayang nyaosa sakalana si jagur teh eta sok di hareupeun Banten teh di hareupeun masjid eta Banten ya tilu ngaranna ge tilu tadi ngaranna ngan urang terkenal dengan si jagur aya bintangan 9 di hareupna bintang mun kurang di deuleu sok gara deuleu ge kuari ke perpustakaan itu di deuleu ku urang nah ya bintangan 9 bintangna tadi 7 besi saliru jeung bintang 7 9 eta teh bingkisan nah kekuatanana cuma 65 meter kekuatan bom eta jadi begitu di setel ku Syekh Maulana Hasanuddin di dia di Banten kekuatannya cuma 65 meter jujur berdoa Syekh Maulana Hasanuddin ya Allah
65 meter mah deket teuing Gusti sanajan ieu pamere ti wali sanga tapi tetep ya yang boga kaistimewaan sok kumaha kahayang kula lamun Gusti ngaijabah ka kahayang kula ieu dek digunakeun pake perang tapi lamun Gusti teu ngaijabah maka ieu jagur dek dibalikeun deui ka ditu gitu batur mah ngadoa teh pohara langsung ti Gusti Allah geura coba kumaneh atuh aing mere jeung ijabah ka sia hei Maulana hei Hasanuddin dicoba kunyana coba cek nyala 300 meter tuh 300 meter coba 500 meter tuh 500 meter coba cek nyala 1 kilo tuh coba cek nyala sakahayang sia eta wali batak lamun urang carita Banten be Banten mejeuna urang carita kawalian ge emang kumaha gitu ti ditu nama ngan saukur 65 nu mantak ketika Belanda datang ke Indonesia yang serikeun dipake jagur kekuatannya 65 cek ngana ieu tidak ada jadi lamun urang 100 meter cek tidak terjangkau begitu dicoba Belanda 100 meter coba jagur parah cek Belanda kombo beda cek jalan dah coba cek orang setengah kilo aman cek orang si jagur moal naon seteledet datang deh wah ieu mah lain sajagur dah cek Belanda nu mantak diteundeun dihareup eta teh lain lalagan eta bingkisan pertikahan urang mah bingkisan pertikahan teh kelas elit kunci mobil bawa mobil batur mah kelas rada handap ka belah dieuna wow setelan belah dieuna ka belah dieuna segala kipas angin pas Haji Pendi mah sempak jerona teh beres penghinaan teh masuk berenang nah eta urang keur carita si jagur Banten huluhanganan eta teh bingkisan pertikahan Syekh Maulana Hasanuddin sebab pamajikanana keturunan wali sanga lain lalagan si jagur teh ngadoa Syekh Maulana Hasanuddin seluruh pekakas nu aya di Banten ieu tumbak teh kahiji kadua katilu kaopat seluruhna aya 9 tumbak ngaran-ngaranna aya pemberian-pemberianan geus dijelaskeun jeung nu nyekalna teu meunang sambarangan sakumaha kudu diatur ku Syekh Maulana Hasanuddin ieu keur carita belah dieu Syekh Maulana Yusuf eta Cina istimewa asup Islam gitulah cerita tentang keraton Banten ala kadar walaupun Cina akui kurang asal asup Islam Banten modelna lain sakali tidinya terus ganti tilu katiluna Cina deui bae tetapi tetap asup Islam masalah sebenarnya mah janu diakui nama tetap bae otakna adlanna jeung ngabogaan pemikiran jang ngabangun kesultanan ti harita terus datang ke belah dieu Banten encan bangkit deui kemari ye zaman Syekh Amar Khatib minantu daripada Syekh Asnawi ti harita pat datang ka kuari encan bangkit deui datang aku hari encan sultan nu araraya ieu teh sultan barariasa bae sebab naon henteu pernah neuleuh secara gaibna nu dideuleuh hanya kesultanan kerajaan zahirna bae padahal batinna kudu kumaha kitulah cerita tentang kepemimpinan ieu ge mujtahidan sujaan kudu anu gagah ulah anu beleye mengpelehe terasa kurang boga pamimpin ngomong teh jelas awak mengpelehe boro-boro dek diperangkeun atuh ieu mah balap lompat biasana ngajengkang ti heula kudu sujaan syaja'ah quwatul qalbi indal basi kuat gagah teh kekuatan hati dina nalika kalut ketika kalut lain lompat tetapi nyana bisa memecahkan permasalahan eta ngaranna gagah kos urang 10-an dek lempang kemudian lewat kuburan kudu aya salah saja pemimpin cak pemimpin tenang sia di sisi ieu sia di hareup sia di tukang aing di tengah gagah kan ngaranna orang jero nama borangan
Okos lu gagah bae. Belah dia sia. Sia dia. Lempang bareng teu bener aya nu lompat. Hah, pokoknya tenang. Salila aing di tengah, aing berani. Okos heuh. Horenganan di jerona mah lu suka gancang-gancang teuing mang kono eta benang bas ieu lompat pemimpin teu bagus begitu bredak lompat kawehan teu bagus udah lompat daon sia lompat pemimpin mah tegar dos sia lompat aing mah moal aing mah kajian kok eta ngaranna gagah begitu batur lah lompat nya mah henteu tungguan saja meuh paeh horeng urang teresepan boga babaturan urang ge lamun boga babaturan teh model naon bae sok aya beta nu gagah jeung bisa mecahkeun resep urang ngabangun masjid urang ngabangun majelis urang ngabangun kitu penataan lembur eta sok aya bae tah di kepemudaan di kemasyarakatan sok aya bae nu bisa mecahkeun ngeunaheun kana hate aya si eta teh hirup perasaan teh tah eta teh pamimpin suja ngaran ketika dak boga hutang kumaha cenah ya boga hutang sia tuh hutang bae tenang bae sih hutang mah tuh jadi nyieun urang atuh kalem bae engke ge kabahaya insyaallah pokona asal di dinya daek ngajual sawah kabayar aja teh kan ngeunaheun da kana hatena tinggal sia teh oge nya aing asa golok bae nya jadi kira urang lamun leumpang dinu poe kan aya anu gagah mah tenang oleh sinsen mun aya anjing atuh sapira anjing nyana-nyana urang-urang sih deui ngiraheun kana hatena urang itu beusi aya ririwa tilok anu paeh ku ririwa tilok aya palingnya pinsan ulah salah geus ngiraheun kana hatena ieu mah lamun Pak Kiai urang lewat kuburan heeh jadi kumaha mangkana dirinya sok aya ji kumahanya kumaha tah menurut Pak Kiai ngendong bayu pada eta kiai yang peleh eta mah kitu mah geus ulah dijadikeun pamimpin tah kiai kos kitu mah nya sama bangsa ngendong bae kitu lah tah leutik wawan eta mah nyalian tah kiai kos kitu kiai urang lewat dieu di ditu sok aya garong garongna mah geuning marogolok sok pestol ji kumahanya urang hayang hirup keneh kan urang balik maningan ulah balik lah penting ieu lah teu bagus kiai teu bagus kiai itu sok aya garong mangkana aya golok apa ya mama geus wiridan hizib ti leuletik pokona mah lain jang mama bae setiap nu bareng jeung mama mun ranteng di mama ayo aya nyau garongna saguade kumaha sih pokona urang mun pae babarengan nya sia ajak nu milu teh tetep mama ya karate geus asak silat geus mama mah hiber lamun silat teh mama Cimande atuh mama di Bogor dagang salak sabaraha taun ujianana geus pokona mah tenang Cikalong mama di Cikalong lila di ditu dagang es malah mama mah di Cikalong kalem pokona mah hayo geus berangkat jus wirid-wirida atuh ye mama mah aya aturan wiridan zat heup salasar bokem geus cenah moal bisa calangap eta geus salasar bokem ngan siana ulah calangap mun sia calangap itu ge nuturkeun calangap sia eta lamun aya anjing coba ge mun aya anjing wow salasar bokem moal daek gagonggong anu ieunan teu muka mah aya anjingna mah tuh terus bae aduh eta kolot bisaan kolot eta cek abas ya lamun aya anjing ngagogok geus bae salasa rebokem geus ya ulah muka pokona mah moal ngagogok kajen kumaha ge bener urang mah nu moal ngagogok aya anjingna mah terus bae ngan make wirid heula atuh aya babacaana naon cenah babacaana a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qala inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin salasar bokem
jadi resep awewe ka urang. Nah, ieu kudu syujan, gagah. Deles sosok nu gagah engke. Resep urang boga pemimpin gagah, tampil prima perasaan. Kemudian nomor ke-9 Nazaroin ngabogaan pemikiran nu cemerlang yane yubdi ila siyasatir ra'ya wa tadbiril masalih dunyawiyah, bisa utar atur dina politik jang kemakmuran rakyat, jang ngurus tentang kemaslahatan urusan dunia. Nyana cemerlang dalam mensiasati kemakmuran jang rakyat. Ketika rakyat teboga kitu pausahaan nyana bisa menciptakan lapangan usaha. Ketika masyarakat ia kesulitan bertani, nyana bisa membuka lahan pertanian. Ketika kesulitan tentang kitu kemiskinan, nyana bisa membuka tentang kitu menghilangkan kemiskinan. Ialah ngabogaan persiasatan, nyana mensiasati kumaha bae carana supaya masyarakat ieu terangkat perpolitikan, perekonomian, perbudayaan. Kitu kene urusan-urusan pembangunan dan lain sebagainya. Sok ditenden ku nyana menteri perekonomian anu citu, tenden ku nyana di samping nyana nu kudu boga wawasan ke arah seluruhna. Jadi lamun aya menteri nu salah nyana nu kudu negor pang ti heulaana sebab nyana pemimpinna. Menteri pertanianana nu kudu hebat, menteri perikananana kudu nu hebat, menteri perminyakan kudu nu hebat, nu bisa diajak kerja sama jeung nyana, nu dijual mah 100, nu dicokot 200. Kudu bisa kerja sama. Ih bener henteu sih aing ngomong eta. Nah kos kitulah negara. Jadi ngeunaheun negara teh maju. Ninaheun ulah ngadagoan masyarakat lapor ka DPR, lapor aya naon ye jalan di Pelakan Cau, ulah datang ka kos kitu.